Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Kelihatan gak mau kalah dalam hal apapun. Bukan apa-apa, sebenarnya aku sedang tidak menciptakan persaingan. Meni kamu teh fokus wae kan HP tadi teh kerjakeun eta tugas ih. Kelamin ieu Neng teh keur resep ieu nonton video ieu si Ibi ieu. Ibi saha kamu? Anu ieu Min ya tinggalnya nu ieu. Makan jengkol tiap hari biar si Meki kurang wangi. Aku tuh sengaja. Bukan apa-apa. Oh, Kamu FYP teh Min si Ibi ieu. teh bro eta kerjakeun tugas mana teh meni ngomong HP wae eta tadi teh. Iya Min. Tapi Jasmine, kamu apa tuh sih? Apal naon? Pas kamu teh sekolahnya Min, Neng papanggih nyawa jeung Kakak Prince berpapasan gitu. Terus kamu teh disapa ku Kakak Prince kan? Nah kamu apa Jasmine? Apa di mana? Nyati kamu lah, ada nggak sih saha deui atuh? Nah, hati Neng, emang Neng pernah ngomongkan iyo gitu? Geus leuwih teh 8 kali Neng, kamu ngomongkeun ieu sekali deui menang piring dah. Atau aku mah Min, Neng namun mengalami kejadian yang indah-indah teh suka pengen cerita terus gitu, pengen curhat. Kamu mah dede atur curhat mah nih, jangan ke aku. Tapi Neng, kamu udah makan belum? Nah, kamu nanya gitu Jasmine, pasti dek minta dahar dah kamu. Dia mini sok seuzon gitu, kamu mah sama aku teh. Aku mah cuma nanya aja, kalau kamu belum makan kita beli kue aja we yuk. Oh gitu, acan sih Neng mah dahar, jadi hayu lah murid melikuti wau mah. Kue tiaw Neng, tapi panasnya hoream dietna. Terus lamun kita kesana nu dagangna eueuh, kumaha hoream. Jadi gimana kalau kita makan nasi aja di sini? Jasmine kamu nih ngajak jajan teh basa-basi deh, hungkul eta mah tungtung nama anger, minta dahar ke Neng. Nah naon di lagi Jasmine, meni di sini mah lagi can masak, keur ka warung can balik. Yang geus atau aku mah nggak ada mie we. Emang ayah gitu mie na Jasmine? Ayolah, apa aku udah nyokotin kulkas kamu? Kau mah Jasmine meni tuh man. Kumaha ieu ngajakeun nanya ieu teu bisa. Assalamualaikum, Neng. Ica Hong, naon kamu ka dieu tumben? Ini Neng, Ica teh mau nganterin ciwang pesanan mama kamu. Nenek kamu jualan ciwang lagi sekarang, Cak? Bukannya udah enggak ya? Sekarang udah jadi apa? Influencer? Jualan damin, tapi emang kudu pesen heula sih, itu bisa ngadadak. Oh, begitu. Guys, kalian melihat tukang bajigur nggak sih? Aduh, Emang tukang bajigur gitu Ica? Tukang bajigur rek haji? Lain iya teman nih, tukang bubur atau ini tukang bajigur rek haji. Oh, salah berarti nanya. kalian melihat enggak? Soalnya Ica teh dari sana ke sini nyari tukang bajigur nggak ada. Perasaan gak ada tukang bajigur deh, Ca, di kampung ini mah. Masa sih Neng, kemarin mah Ica lihat ada di sana dah. Di sana teh di mana Ica meni tepugu kamu mah ngajelaskeun teh? Di sana lah Neng, ada di sana. Ngomong we atuh Ica kamu teh ada pamer jam tangan mah. Lain fura-fura nanyakan tukang bajigur. Apa Jasmine dah enggak? Oh, pantesan we tadi teh leungeunna teh daek cicing meureunya Ica kamu teh rek pamer eta teh. Apa lah Ica mah enggak ada niatan pamer dah Neng, Ica mah biasa aja. Gak ada niatan tapi mana emang gerak eta leungeun teh daek cicing tadi teh kieu anak euy. Ya kan itu ini mah bentuk ekspresinya Ica Min. Ekspresif Ica teh. Ekspresifnya banget nah Ica lain kokodna kamu teh nih. Kenapa sih? Biarin weda Ica atau ini mah, tapi menurut kalian ini jam Ica bagus gak sih? Enggak, biasa aja. Kurang sih menurut aku mah. Masa biasa aja sih? Ini bisa cek tekanan darah lo Min, kan ini mah smartwatch. Nu bener Ica iya kamu, cing coba cek eta darah kamu bisa teh. Percuma neng dites oge dewe darahan si Ica mah. Ini Jasmine apa ada Ica mah ada darahnya atuh. Sabaraha sok. 2 meren, 2 picis. Naon si Ica mah nya darah 2 picis nih gak ciki wae. Tapi kamu eta boga duit di mana mending kitu patut, Cak? Pasti duit bansos anu kamari ya, Cak? Apa kamu masalah Neng? Nah, kemarin mah bansosnya juga beas, bukan uang. Terus duit di mana? Ya kan, atau nenek Ica teh banyak pesanan ciwang, jadi Ica bisa beli ini smartwatch. Oh gitu, Cak. Berarti lo batunya meureun eta bati dagang non dengan ciwang teh?
Terus ya Neng, soalnya pas Ica beli ini teh ya, uangnya teh kurang cenah. Soalnya Ica ngambil ini kan seri yang paling mahal yang Pro Max Max. Si miskin nih loba gaya pisan deh. Tapi eta meuli geuning Ca kamu, aku cina duitnya kurang. Ya kan Ica teh ngejual iya Neng bias bansos yang nambahan beli smartwatch seri Pro Max Max. Ica kamu nih bagi ka dia teh bagi Vika sebelen deh. Teuing si Ica mah nih, jeung kamu mah sombong wae. Ica aneh miskin teh. Nih juga Bu Haji wae. Bobo kamu anak Bu Haji, Ca. Embong Ibu Haji mah sombong kan Ica mah tidak sombong. Ica mah baik hati dan juga rajin menabung kemarin. Pan menengnya sarua atuh Ica nih muak pisan deh, aku kasih Ica. Aku jero nih ah. Hei Mina. Neng jangan dulu pergi atuh, ini pesanan mama kamu. Eta saha anu pesenna? Mama kamu. Yang bikeun kasih mama nah jeung kudu dibikeun ka Neng. Ya udah atuh, mama kamu ada di rumah apa enggak ini teh? Eueuh. Terus mama kamu di mana Neng? Teuing teu apal teh ngana sorangan. Bye. Nah sekar itunya Kak Ica teh. Padahal kan Ica mah anak baik. Kenapa selalu dijahatin sih? Karena kamu pikat sebelah Ica meni kamu mah teu sadar diri jadi jelema teh meni tuman. Neng meni bawa lambung kieu ari kamu. Oh, apa tuh Neng can dahar eta teh. Bye. Geus teu Ica mah rek balik we. Sieun labuh. Sagara marahal teh nya ayeuna bawang daun sakieu kuat ka 5.000 duh aing. Pujan geuning oi, dek jualan hoream tapi kalau mun teu jualan kata customer bunda nanyakeun ah. Nyeng. Basir. Mama Neng, di mana yuk? Iya bunda Mama Neng teh di warung. Di mana we bunda karek muka ya teh? Menya. Apaan iya Mama Neng? Bunda tehnya geus mondok di Imam Mitoha. Oh gitu ya teh bunda ngan tumben ieu teh mondok di Imam Mitoha ya naon? Apaan iya Mama Neng? Aya pengajian di Imam Mitoha bunda teh soalnya Mitoha bunda teh odok naon ya teh ngaranna teh melakukan perjalanan ibadah. Aduh, dek umrah eta teh bunda. Alhamdulillah atuh ari kitu mah nya. Menya. Lain dek umrah Mama Neng tapi dek melakukan perjalanan ke Aljabar dek kajian cenah ngomong teh. Dek ka Aljabar ge kuat kan kudu ngayakeun pengajiannya. Menya. Ya biasa we mah Neng, Mitoha bunda mah nya jelema teh geblek ge riweuh eta teh, sok hayang segala kapandang. Atuh saruana jeung Bu Haji ari kitu mah bundanya. Heueuh nya eta mah Neng, 11 2 gelas ah. Menya. Aya wae nya. Ngan ieu bunda, kamari teh aya Neng Emo ka dieu. Deuk naon eta si Neng Emo ka dieu mah Neng? Darah rasaan bunda mah nya kumpulan Bang Emok mah poe kemis. Entar rasaan katang emang bener poe kemis ah. Menya. Lain bunda, eta minta dibaturan lagi cenah ka Bu Tatang. Oh gitu eta teh. Gending nagihan Bang Emok teh kudu profesionalnya bunda. Emang kumaha kitu mah Neng? Make jeung kudu profesional segala. Apaan kamari Mama Neng teh maturan si Neng Emok eta nagih ka Bu Tatang. Eta mah nya karege assalamualaikum ya. Assalamualaikum Bu Tatang gitunya. Jol kaluar eta mah bunda si Bu Tatang teh mama bambu runcing geus kikieuan we. Nirewas Mama Neng norok tok tuh urang teh. Pantesan we Mama Neng nya eta si Neng Emok teh tada dilaan helmna. Da berbahaya geuning. Ngan eta Bu Tatang anu mana? Nu dihareup lain? Heuh nu eta beurna anu aya bendera kuning. Hah? Manya, nah aya bendera kuning eta Mama Neng. Saha nu maot? Lain aya nu maot bunda eta teh apaan Pak Tatang teh nya bulan partai tah. Jadi masang bendera kuning. Bendera partai bendera kuning teh. Hah? Manya, teh aya nu maot Mama Neng. Tapi Bu Tatang teh lain kamari teh karek meuli ieu Mama Neng nya. Meuli sapi kitu kamari ninggalin dina Facebook nama. Apa eta teh duit Bang Emok Bu Erna? Kamari si Neng Emok ngomong kitu ka Mama Neng. Oh, eta teh lada nganjuk meuli sapi teh ti Bang Emok. Kawar-kawarna Facebook nama Mama Neng nya ngomong nanti kieu cenah. Alhamdulillah hasil FB Pro cenah bisa beli sapi. Ternyata menang nganjuk. Aing, tapi Mama Neng apa henteu? Apa naon eta Bu Erna? Di RW sabelah mah nya duit Jang Agustusan teh dikorupsi. Menya. Cik saya teh Bu Erna meni Bu Erna mah segala apa pisan nya Mama Neng. Atau lamun teh segala apa mah lain Erna Sumarni ngaranna oge. Tapi nah Bu Erna apal dikorupsi ieu teh anu ngalaporkeun? Apaan kieu Mama Neng? Pas ada perlombaan Agustusan cenanya warga teh di ieu di naon di pentaan iuran geuning, dipake proposal kudu minimal merah teh 100.000. Ah, meni gede kitu 100.000 eta udunan hungkul. Nya eta Mama Neng, tapi nya hadiahna teh tidak sesuai. Emang naon kitu eta teh hadiahna Bu Erna? Sepeda listrik? Boro-boro bunda hayang apa hadiahna naon? Hadiahna teh
piring anu 5.000-an geuning eta geuning anu tukang parabot sok ngalewat. Terusnya panjat pinang naon di luhuran naon. Di luhuran teh nya kur ciki sareban ayeung cangcut. Oh ka era pisan eta panitiana. Aduh, mending parah kitu eta teh. Terus anu korupsina eta cenah Bu Erna. Anu korupsina teh nya asa motor si Usep eta. Balik heula Bu Erna nya tinggal itu si Usep balik aya. Di ka mana Bu Erna ican anggeus cari tanah lain. Halang ke dewe aya. Terbalik pisannya eta Erna Sumarni. Manya, maneng. Nan beuna, meh baheula nya ieu warung buna sakodong. Buna kacai geus teu kuat. Manya, hayu Iya di sarwana terbalik. Lieur aing mah. Mana si Usep teh eueuh motorna? Ratna. Apa Bu Erna? Ningali si Usep teh ieu teh? Oh, Ratna mah enggak tahu dah, enggak ngeliat. Hari tadi motor si Usep lainnya, aduh. Oh, motor tadi ya, itu mah suara bang keliling Bu Erna. Tapi pas pisannya kita ketemu ini, Ratna mau ngasih sesuatu buat Bu Erna. Oh, naon itu Ratna bulet ke juga donat? Iya, itu donat megalodon. Tapi bukan donat pingkan mambo ya. Nuhun iya nya. Tapi Ratna iya, Bu Erna teh nanya. Nanya apa tuh? Ari si Deden Cangkurileng eta teh nyaan maot. Kata siapa Bu Erna si Deden Cangkurileng meninggal? Apaan kemarin teh si Usep teh kali tuh ka kontrakan dek lagi ieu duit urut maneh kawin geuning jeung si Deden Cangkurileng. Nah pas si Usep kali itu teh si Deden teh eueuh cenah bejana teh maot. Bener teh eta teh? Enggak tahu sih Ratna Maya. Tapi kemarin Ratna teh lihat ya si Deden Cangkurileng teh di tok-tok itu lagi live mandi lumpur. Oh gitu nyumput benernya si Kehet teh sini tagih eta ku si Usep. Iya kayaknya. Ya udah tuh Ratna masuk dulu ya. Bye. Nya Ratna. Terbalik pisan eta si Deden Cangkurileng ya mah kudu ku Bu Erna kali itu disusulan Untung Bu Erna gak nagih sama Ratna ya. Atau udah deg-degan gini. Neng kamu geus anggeuskeun apa kerja keuna? Acan Jasmine ini lieur pisan matematika teh. Teu kaotakan aku neng mah. Meni jeung boga otak wae deh. Boga otak-otak. Tapi Jasmine ternyata benernya kepala sekolah teh ngalahirkeun. Saha? Padadang. Lain imannya Padadang ngalahirkeun ari kamu di kaluar ti mana ke orokna. Naliang irung. Terus saha tuh? Kan kepala sekolah kita mah Padadang. Lain Jasmine meni da Padadang mah kepala sekolah kita pas SD. Kan sekarang mah kita tuh udah SMP. Ya nih, sih aku teh meni bolot-bolot teuing. Beda ulin wajing kamu gitu aku jadi bolot gini. Nah, dari kamu Jasmine cuk ngomong neng segala ari tahun teh. Eta mah kamu bodoh ti dituna we. Biarin we bodoh oge nu penting mah aku udah beres ngerjakan tugas matematika. Kamu kan acan. Niron atuh. Niron wae deh kamu. Iraha pinterna mun niron wae neng. Nya iraha dewe. Sok berat tuh Jasmine neng niron Gimana Ya kamu tidak bestie sama neng teh. Berat tuh ningali Jasmine Iya, tapi ada syaratnya ya. Kudu ada syaratan wae kamu mah. Jangan duduk ngelamar gawe. Bae we kumaha aku. Atau kalau mun ada kieu sih ya enggak apa-apa. Ya geus atuh naon syaratna? Syaratnya adalah Fang nyuhkeun aku emi. Ya meni kamu mah Jasmine karek bieu nyuh emi. Ayeuna geus hayang emi deui. Kawargan pisan mau kebeuteng teh meni pantes ade bu citreuk. Ari lafar atau kamu tes kubur panggieunkeun kaku aku dibere nironnya. Aku udah pasti nilainya 100.000. Ya udah atuh iya, mulai gara-gara tugas moal daek lah. Tah kita atuh. HP aku udah nelfon saya teh nelfon Jasmine. Gak tahu deh ini mana wanita dari kanal. Nomor aku gitu dari Taiwan nelfon pakai nomor baru. Alah Jasmine, so atuh angkat eta neng nih. Penasaran ke iya ngedengkeun kamu minta teleponnya yang mama kamu kumaha? Oke lah. Halo. Saya ucapkan selamat Mbak, semoga bisa bermanfaat dan berguna. Neon sih, emang nifu, liar deh. Minta oke sih neng pas mulai Ica ya. Karena kamu bisa sebelah Icam nih. Oh gitu Ca, berarti lo bamurnya eta badet Neon sih Ca meni. Neon sih Ca meni. Neon po. Apa duit Bang Emok eta teh Bu Erna? Kamari si Neng Emok ngomong gitu ke Bu Erna. Salah sih, nakojol enggak? Hasil konten FB Pro ternyata ngutang beranya Bu Erna mah geuleuh. Ngan ieu naon? Piring gini anu 5.000 teh lagu sok lewat eta si Mang Rongsok. Nah si Mang Rongsok, Mang Parabot.
Oh, udah salah. Yai, nih karena bieu kamu teh. Deui mah Dede ya. Yai, karena bieu kamu teh nyu mie Jasmine geus hayang minta mie deui. Ni okar bargen pisau. Iya, mie. Atuh Jasmine mie satu lah. Udah lah.